Tah beas tos balik deui ka rutinitas sapertos biasanya ari nu gaduh warung mah. Subuh keneh teh tos ngadamel gorengan ieu teh kanggo sarapan para pelanggan setia. Soalna upami enjing-enjing mah nu diserbuna teh gorengan ieu teh. Da geuning ari tos biasa aya gorengan mah nya di warung teh enjing-enjing teh nu ditaroskeun teh gorengan. Matak upami teu aya sahari we gorengan teh kot sok asa lebar. Soalna eta teh anu pertama dipalaleser ku pelanggan teh nyaeta gorengan. Sanes maleser sukro atau napi kerupuknya upami enjing-enjing mah. Mata kanggo abi mah tos janten rutinitas we unggal subuh keneh teh nya ngadamel gorengan, ngadamel bala-bala, gehu. Kadang mah abi gesok mikir asa bosen gitunya tiap hari teh kieu we jeung kieu ari subuh keneh teh. Da kadang mah sok hoyong upami tos netepan subuh teh ngagoler deui kitu tah hok cai deui nya. Tapi da kumaha ieu teh asa tos janten kawajiban we mun enjing keneh teh. Tapi alhamdulillahnya beas kedah disyukuri da ieu teh rejeki abdi, rejeki kanggo keluarga abi. Ayeuna lamun abi teu daek hudang isu keneh teu daek nyieun gorengan heueuh dek ti mana abi ngadamel artosna. Matakan di bawah happy we nya beas ulah janten beban gitu da ayeuna sok hoyong artos teh di lemur mah geuning kot hese besti buburuh ge buburuh naon usum kieu mah. Hese di lemur abi mah teu aya buburuhaneun. Matak ayeuna bersyukur abi bisa keneh ngala artos tanpa kudu kukurilingan leuleumpangan ka lemur batur gitunya. Ieu mah artosna nyaleumpeureun ku nyalira besti. Kari daekna, kari rajinna nya beas di warung mah ulah fokus teuing kana sukro sareng kerupuk. Janten kudu rajin sagala dijieun. Da upami ngandalkeun bati tina sukro sareng kerupuk mah eueuh besti beak dipake barang dahar sapoe ge ludeg.